Enjing-enjing namoikeun acuk satamruan. Dilanjut sontena jalan-jalan ngagugu ka hoyong si bungsu. Assalamualaikum bes. Sapertos biasa gitunya bes aktivitas emak-emak anu teu aya liburna. Nya saleresna mah hoream kitunya ieu teh bade midamel itu ieu teh. Tapi da kumaha pamit teu ditungtut langkung numpuk panginten pidameleun teh. Singkat cerita euy ngajemput ngaos. Sateu acan ka bumi teh meser cauh heula. Da emut itu manuk parabna tos ai pas bade euy ka bumi si bungsu hoyong amang heula ka uwana cenah. Duh jabatos burit ieu teh. Nya atuh balik kanan deui we da pamit teu digugu mah murang kali masok rudet geuningan. Nya ai sepuh mangelehan we ngagugu ka hoyong murang kali. Nya ari pas bari dugi ka bumi uwana teh kalaka hoyong nyimpang ka taman uncal geura. Nya tos burit ieu teh. Upami terang hoyong ka taman uncal mah atuh angkatna bade ti siang keneh. Tapikeun wios we ieu mah asal ulah teu digugu teuing we. Ari tos burit kieu mah nya sepi benten sareng siang kitu rame. Jaba seureungit kitu ari tos sonten mah. Kaka dede hayu atos atuh meuni teu aya kabosan ninggal uncal teh. Nya tujuanna bade ka bumi uwana ieu teh kalaka sumpang-simpang heula. Nya ari tos dugi ka bumi uwana teh ditawisan we baso. Nya ieu teh caritana teh ditraktir ku pun alo kitunya bes. Nya atuh alhamdulillah we komo baso mah da kaseneng. Nya atuh teu dilamikeun deui langsung dieksekusi we.